Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu adu masyanu. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza, amma ba'du. Wa qad qala azza wa jalla fi kitabihil a'la, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin, para kesepuhan, para masyayikh, para asatidz anu kusim abdi dihormati ya uga dimuliakeun, para guru, sahibul bait, Abah Haji Arsaman sakeluargi, ketua majelis, agar nusa anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun, para dulur, para hadirin kaum muslimin jamaah pangaosan rahimakumullah. Takumaha biasa urang dina wengi ayeuna ngalaksanakeun pangaosan, niatkeun pangaosan ieu hiji urang neangan ridho Allah, karena ridho Allah eta teu disimpen tina kamaksiatan. Akumaha saw Rasulullah innallaha katama ridho fi ta'ah, sanyanyana Allah eta nyimpen karidhoana eta tina kataatan. Lamun aya jalma anu nyarioskeun bahwa aing mah teu ibadah ge asal meunang ridho Allah, maka yakinkeun ku urang tina hadis Rasulullah bahwa Allah eta moal nyimpen karidhoana tina kamaksiatan, tapi Allah nyimpen karidhoana eta tina kataatan. Taat eta salah sahiji kalakuan anu nurut ka pangeran, salah sahiji ibadah anu dilakonan ku urang sesuai titah parentah Allah, parentah Rasul, eta ibadah. Tujuana sakabeh ibadah anu diayakeun di alam dunia anu kapendak ku urang sadaya supaya leuleus hate urang. Tatkala santosna urang sadaya ngalakonan ibadah anu urang dilakukeun, eta ibadah nu dikalakukeun wajib jeung kudu ngaleuleuskeun kana hate urang. Tujuan ibadah diayakeun eta. Lamun sakirana ibadah anu dilakonan urang teu bisa leuleus eta hate, berarti jadi pertanyaan pikeun urang kabehan, kunaon eta ibadah anu dilakukeun ku urang teu bisa ngaleuleuskeun kana hate urang. Sedangkan Allah nyarios dina Quran teh salah sahijina bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanyanya salat eta bisa nyegah tina kagorengan jeung kamungkaran. Tapi salat anu dilakukeun ku urang, contoh semisal enggeus salat atau salat maksiat atau maksiat, ibadah terus maksiat terus, ibadah terus hewan kabatur terus,
ibadah terus, ngagorengkeun batur terus, ibadah terus, pasea yang pamajikan terus. Kunaon eta? Ya Allah, eta geus ngomong geus ngajamin bahwa jelema anu ngalakukeun salat eta bakal dijamin ku Allah moal bersifat kamungkaran. Berarti eta ibadah anu dilakukeun ku urang can sampurna. Hiji can sampurna hatena, anu kadua can sampurna syariat. Lamun syariat eta teu sampurna, tuntunan Rasulullah kurang dilaksanakeun can sampurna, maka moal menang oleh-oleh kasampurnaan hate. Ati belah dinya kunaon eta Rasul ngawajibkeun kana urang tina setiap detikna ieu urang kudu ngaji, karena supaya ibadah urang ieu bener sesuai jeung hukum, supaya bisa ngaleuleskeun kan hate urang. Takbir nageh urang mah kadang-kadang salah keneh, Fatihah nageh kadang-kadang salah keneh, kalakuan sujud ruku tahiyat jeung sajabana eta kadang-kadang salah keneh urang. Dangkeun Ceki Nawawi, man asqata harfannya au tasydidatan au abdala harfan bi harfin akhar. Jalema anu salah sahuruf satasydid tina bacaan Fatihah lam tasih qiraatuhu, maka teu sah bacaan Fatihahna aya salatuhu jeung salatna ge berarti teu sah. Pantes eta jalema salatna mah salat, maksiatna terus. Salatna mah salat, kakarak ngucapkeun assalamualaikum wal barakatuhu pasea jeung pamajikan atau nyarekanan anakna. Orengan satasydid dina bacaan Fatihahna teu kabaca ku manehna. Ibelah dinya ta urang butuh tuntunan agama. Para dulur sadaya, dina wengi ayeuna abdi nyandak kitab tafsir Sobi. Orengan wengi ayeuna jadwalna Waturobani, maka urang wengi ayeuna kelelesan guru urang sadaya nyandak Waturobani, jadi abdi numpang maca sakedeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saurutuan Syekh Abdul Qadiril Jailani dina madrasahna, dina hiji pendidikana atau pesantren. Pesantren anjeunna kaping 12 Syawal tahun 545 Hijriah baheula. Diwarik di 1442 Hijriah, ieu tuan Syekh nyarioskeun tahun 545. 800 lebih 800 tahun yang lalu tuan Syekh nyarioski keur poe Salasa. Kalau Salasa pas ya gulamu nak cekurang teh. Ieu lamun ya gulamu berarti kana jelema anu can datang kana tasawuf. Setiap kalimat Fathur Rabbani anu di kurungan ya gulamu eta kalimat kana jelema anu can datang kana makom tasawuf. Lamun ya qaumu berarti eta jelema anu geus datang dina tasawuf. Ieu mah jeung urang berarti. Tuan Syekh ya gulamu aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla. Kamana eta ibadah anjeun? Deukna. Eta ibadah anu dilakonan ku anjeun kamana? Kamana tujuan ibadah tanya? Ada haqiqatul ubudiyati wa fudhil kifayah fi jami' umurika. Atuar anjeun mah secara hakikat ibadahna kuduna mah eta ibadah dilakonan secara hakikat, ku anjeun dilakonan eta ibadah secara kifayah, secara tanggung jawab mikiran umat. Kuduna mah ibadah tadi. Karena anjeun eta hiji hamba anu geus ditetepkeun, hiji hamba anu jelema anu dijieun ku pangeran anjeun, tegas nama Allah. Maka lamun anjeun lamun ngarti bahwa anjeun eta mim maula ka anjeun eta hiji hamba tina pangeran,
irji' ilaihi maka balik anjeun ka Allah, DP anjeun ka Allah, rendah diri anjeun ka Allah, tawadhu anjeun ka Allah. Tina perkara naona Tuhan, ieu kami kudu balik, ieu kami kudu tawadhu, ieu kami kudu ngahinakeun diri li amrihi tina parentah anu geus diparentahkeun ku Allah, tegasna mah tina ibadah bil imtisal. Contohna samono kitu. Allah tas ngarios dina Al-Qur'an, aqimis shalah, dirikeun ku anjeun salat ceuk Allah. Maka lakukeun eta salat, balikeun salat eta ka pangeran. Tatkala urang ngalakukeun eta salat, maka urang ieu kudu ngahinakeun diri ke hareupeun pangeran ulah ngarasa gede. Sanajan eta urang semisal geus apal fatur rabbani, apal urang ihyana, apal macam-macam kita apal maneh. Tapi tatkala salat manehna sujud ka Allah, maka ulah ngarasa gedeun keur sujudna, ulah ngarasa pinter keur salatna, ulah ngarasa pang-pangna keur rukuna. Lamun jelema ruku salat sujud nangtung babacaan tina salatna atawa manehna ieu keur ngalakonan ibadah anu diparentahkeun ku Allah, ngarasa bahwa dirina ieu bisa mampu pinter alabatan batur, tatangga aing mah teu bisa salat aing mah gagah salatna, tatangga aing mah ieu teu bisa ngajina aing mah gagah ngajina, tatangga aing mah rukuna kitu endah aing mah endah. Urang nempok kana barisan hareup, semisal keur salat rukuna teu lempeng, sujudna teu lurus, hate urang ngomong lah sujud gitu mah raka. Nah hate keur salat urang ulah eta. Maka tentuan saya eta keur salat mah keur ngalakonan ibadah mah kudu ngahinakeun diri urang di hareupeun pangeran. Dina sakabeh perkara ibadah anu ku Allah di kita diparentahkan urang. Jeung tatkala urang ngahindaran bil intihai, ngahindaran tina cecegahana pangeran ceuk Allah, nyegah Allah ngalarang kana urang semisal keur harita urang keur poe kamari teh ngomongkeun tina bab Jumat. Bahwa Allah eta ngomongkeun idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah di mana datang poe Jumat, anjeun eta nyaho bahwa poe Jumat eta kudu Jumatan, diwajibkeun kana anjeun salat Jumat. Maka anjeun ulah ka mana, ulah dagang, ulah keluar imah, cicing bae heula poe Jumat. Ulah lelempangan poe Jumat lempang ka Bandung, semisal setiap poe Jumat ka Bandung, setiap poe Jumat ka Bandung. Ulah diurang bae heula. Talaman geus anggeus mah Jumatna wabda ceuk Allah. Maka geura anjeun barbar ari geus Jumatan, anu dagang-dagang deui, anu usaha-usaha deui, nu ngojek-ngojek deui, anu naon bae kalakuan ka Bandung ka Sumatera ari geus Jumatan mah endah bae. Maka tatkala urang ngahindaran eta supaya urang ulah kaluar imah, maka eta kudu urang ngarendahkeun diri deui ka pangeran. Tatkala orang berusaha hati orang supaya bersih, hati orang supaya endah, hati orang supaya soleh, maka hindaran deui bae. Hindaran ngahinakeun batur leuwih rendah di batan urang, jeung hindaran sifat bahwa urang ieu leuwih mulia. Di mana jalema geus ngarendahkeun dirina di hareupeun Allah, di mana jalema geus ngahinakeun dirina di hareupeun Allah, maka tamat ubudiyatuka li sayyidika cakwan syekh. Maka etalah kalakuan anu sampurna, ibadah nu sampurna anu dilakonan ku manusia pikeun pangeran. Jadi lamun ditanya dia ibadah anu sampurna eta ibadah anu mana, pakai dalil kurang. Idza tamalaka hada, di mana anjeun nyampurnakeun qaul anu diucapkeun ku Tuhan Syekh tadi, setiap ibadah orang kudu DP, setiap ibadah orang kudu tawadhu, setiap ibadah orang kudu ngarendahkeun diri di hareupeun pangeran.
Tah eta tamat ubudiyatu ka maka etalah ibadah anu sampurna teh eta. Eta wal qadaihi bisabri wal muwafaqah. Jeung dina ketentuan pangeran takdir teh ngaranna ketentuan pangeran anu geus digariskeun didikeun kana kahirupan urang, maka tarimakeun urang secara sabar. Termasuk orang masyarakat lobaan tatkala orang jadi RT, jadi RW, jadi kesepuhan disepuhkeun ku batur, dikolotkeun ku batur, maka kudu muwafaqah. Muwafaqah itu ieu. Muwafaqah mah mufakat teh manehna. Satuju bae kumaha deung-deung. Sanajan panina pinter ari deung-deungeun hayang kitu mah diturutkeun ku panina. Muwafaqah asal ulah bertentangan jeung hukum agama eta mah deung-deungeun. Kumaha cenah urang bilang teh Jumatan nanggap organ bae. Anu geulis, anu denok, anu demplon ieu. Satuju ulah nama. Lah muncak deung-deungeun semisal hasil musyawarahna ieu kumaha ieu masjid rehab daulah ieu. Jadi syukurang ngarehabna atuh kumaha deung-deungeun tah eta muwafaqah ngaranna. Jadi untuk kumaha manehna bae sanajan jalema pinter eta kudu muwafaqah babna bermasyarakat. Kumaha masyarakat bae, kumaha jalema nu loba bae, ulah mentang-mentang kolot, ulah mentang-mentang dikolotkeun, ulah mentang-mentang jadi RT jadi RW. Biasa bae. Eta mah voting tah, musyawarah teh di Indonesia mah nya kumaha nu loba. Sampai di voting sagala eta tuntunan syariat, tuntunan syariat, musyawarah. Rasul tasyawir fi jamil umur. Kemusyawarahan jeung tina sakabeh perkara, termasuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Sampai aya hiji kisah eta Rasulullah mah lamun dek meuli kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga semisal zaman kuari mah kekenceng gelas piring jeung sajabana nanya heureun kana sahabat musyawarah. Poe ieu kula nek meuli kekenceng anu mana anu sakirana ieu jarang bolong. Kekenceng anu mana anu rada kuat, gelas nu mana anu gelas eta rada kuat, piring nu mana anu piring rada kuat. Eta Rasul. Sanajan Rasul eta pang pinter-pinterna manusia, pang cerdas-cerdasna manusia, tapi tatkala bab musyawarah, bab muamalah, bab bermasyarakat mah eta Rasul atuh sareng teh ngajak musyawarah kana deung-deung. Eta muwafaqah ngaranna. Mufakat gitu. Mufakat. Setuju. Mufakatan kumaha. Dabara dulu sadaya, ieu aya nu menarik dina kalimat idza sahhat ubudiyatuka. Sakuan idza sahhat ubudiyatuka lahu ahabbaka wa quya hubbahu fi qalbika wa anisika bihi. Wa anisika bihi. Wa qarabaka wa qarbuka minhu min ghairi ta'dil walau talaba laka sahbata ghairihi. Sahbata ghairihi punten sahbata ghairihi fatakunu radiyan anhu fi jamil ahwal walau dik alaikala. Di mana anjeun ieu bener ibadah, di mana ibadah anu bener, hate anu kuat cintana ka Allah tina setiap detik kahirupan, setiap detik setiap menit manehna inget ka pangeran, kuat hatena cintana ka pangeran, resepna ka pangeran, Allah bae eta hate sakabeh latifah dina hatena hirup. Sanajan manehna keur cacahan, sanajan manehna keur macul, sanajan manehna keur dagang, sanajan manehna keur laut bae hate nama Allah bae. Paingan cak ulama tasawuf teh ngawongkeun sanafas tanpa ngucapkeun asma Allah. Hiji nafas anu henteu dibarengan ku asma Allah maka eta nafas haram. Urang mah la ilaha illallah na eta sanggeus salatullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tilu kali doa. Geus kitu mah geus bae urang cacahan bae. Cacahan bae, ulin bae, macul bae, perkara usaha bae, teu berusaha urang hate urang itu supaya Allah. Ti urang mau belajar.
Keur ngobrol belajar hate Allah keur macul belajar sanajan keur macul hate Allah sampai tidak setiap nafas anu ditarik ngarehap teh eta Allah sakali nafas sakali Allah. Maka ulama tasawuf nafas anu teu dibarengan ku asma Allah eta nafas haram disedot. Urang geus haram bae. Poe ge detik ieu lah urang. Allah jojong bae. Geus dikitu kan kuduan saya ge jojong bae. Jojong bae tuan, padahal ieu kalimat jeung urang. Eta jelema anu geus Allah dina hatena bakal didekeutan ku Allah. Jelema anu geus didekeutan jeung Allah eta jelema moal neangan babaturan selain Allah. Wala qala balaka sohbata ghairihi eta Allah moal neangan sahabat selain jalma nu eta jeung jalma nu eta ge moal neangan sahabat selain Allah. Sakabeh kalakuan ibadah manehna disendeurkeun ka Allah, sakabeh permasalahan anu aya dina otakna disanggakeun ka Allah. Cukup manehna ngomong ya Allah, anta ta'lam kaifa hali, ya Allah anjeun mah nyaho kahayang kula. Anjeun mah nyaho kaayaan kula, mampuhna kula sakumaha, kahayangna kula ieu naeun, nasib kula engke kumaha, takdir kula ieu kumaha, anjeun mah nyaho. Eta mah cenah diomongkeun goreng ku batur, teu diresepan ku batur, diomongkeun hina ku batur, ku tatangga dicuekeun, ku tatangga ngaliwat urang buat nyileuk segala kitu tangga. Malius neuleuh urang. Jaugah ditanya jeung ogah nanya neuleuh beungeut urang gila jeung tetangga. Atau biasa bae tah manehna geus teu paduli. Jalema anu dedeuketan jeung Allah eta jeung jalema anu hayang dedeuketan jeung Allah henteu mempedulikeun lingkunganna endek hewan endek resep kana manehna mah endek ka Allah bae. Meureun doang ieu ngomongna eta doang meureun kitu. Aing mah ieu endek dihewaan ku salembur, endek diresepan ku salembur los bae. Aing mah yang penting tina setiap nafas anu ditarik jeung dikaluarkeun eta ngucapkeun Allah. Adapun hewan kana aing resep kana aing bodolos. Eta jelema anu geus deukeut ka Allah kitu tah. Jeung urang lamun hayang dedeuketan jeung Allah, urang kudu belajar samodel kitu. Ulah nyeri hate diomongkeun goreng, ulah bunga irung umpot-umpotan buang jumur kotok tatkala diomongkeun bagus ku batur. Di alam da ku batur irung urang buat kembang kempis. Atulah gigi break aing teh. Gitu. Anu hayang ka Allah teu biasa bae nek diomongkeun gagah. Dina kita mari cak masyarakat kumpul, eta masyarakat kabeh ngomongkeun bagus kenapa? Aing teh teu kitu tenang. Jangan deukeut ka pangeran biasa bae, jojong bae. Biasa bae dong deuleut kadal. Hewan teu atuh resep teu jojong bae. Teu kudu mah teu robah tenan kitu beungeut. Aya ngomong kamari, aya ngomongkeun goreng kana ente. Ngomong lagi kieu beungeut urang bulu. Teu gitu. Jalma nu hayang ka pangeran. Maka tinggal tanyakeun kana hate urang. Ieu urang hayang tah ka pangeran dia hate, tanyakeun kana hate urang masing-masing. Balik di dieu mah tengah putih. Dia hate. Coba ieu ngomong kana aing. Dia ieu hayang ka pangeran tah henteu. Ari henteu dia hayang ka pangeran, atuh jadi isok salah. Ari disebut hayang dia ka pangeran, atuh ja kumaha. Jatuh pantes disebut hayang ka pangeran. Cak duan saya teh bab satara bab kamari teh. Jalma nu bodoh eta jalma bab 27 keur pangaosan. Bab anu ka jalma anu bodoh eta jalma anu hayang ka pangeran tapi kalakuana teu nyirikeun pangeran. Hayang ka pangeran mah boga cita-cita, ari cita-cita anjeun eta
aing mah hayang jeung pangeran, aing mah hayang boga pangeran dina setiap detik, dina setiap menit hate ieu hayang inget pangeran bae. Hayang ibadah anu bener, anu khusyuk, salat anu khusyuk, ibadah anu khusyuk, hate teu petot-petot dina pangeran, ari kalakuan teu ngusahakeun ka pangeran. Tanyakeun kan hate urang. Awangan ieu hatena lamun dia ieu hate hayang ka pangeran, hayu babarna. Ari kitu mah dia setiap ke nafas ditarik jeung dikaluarkeun dia ngomong Allah. Laju lamun dia semisal ngadenge bahwa ieu aing diomongkeun goreng ku batur, dia ulah nyeri. Jeung lamun aing ieu dibubungah ku batur, diomongkeun bagus ku batur, dia atuh biasa bae, ulah bungah jasa. Jadi geus teu mempedulikeun lingkungan, geus teu mempedulikeun kaayaan. Dibungahkeun ku pangeran teu ngarasa bungah, disusahkeun ku pangeran teu ngarasa susah. Poe ieu pangeran teu mere duit kana urang. Teu sarebu-rebu acan usaha beak pamarayan, beak cikusal, beak cikande. 1000 perak teu meunang poe. Poe. Urang biasa teh hatena bodolos. Aing manek dibere nek teu ku pangeran. Tah, eta jelema nu hayang ka pangeran. Tapi lamun sakirana ieu geus beak pamarahan, beak cikana, beak cikusal, ieu manehna teu meunang duit pusing. Ai esang doang ieu caprongko. Teu boleh beak kumaha ieu geus kieu tah. Eta berarti hate urang sabenerna mah ogah ka pangeran. Imang geus jujur bae. Jujur-jujuran dengan ya. Jujur-jujuran sabaraha teh sabenerna dia ieu hayang ka surga teh. Hayang ka pangeran dia teh. Carana hate urang-urang. Bila urang sabari guguru bukan papawan dia teh. Jadi hayang ka pangeran. Aing hayang deudeukeun jeung pangeran. Aing hayang adu surga kepaena. Aing geus bae hayang pangijin pangeran kunaon dia kudu deungkeun teh diajar ka pangeranna. Kudu kitu tekanan hate urang. Sering diomongin gitu orang ka pangeran hate urang. Eta ciri-ciri jelema anu geus deukeut jeung pangeran mah manehna geus nempementuk teu mempedulikeun lingkungan, teu mempedulikeun babaturan, teu mempedulikeun tatangga. Nek diomongkeun bagus ku tatangga henteu irungna teu kembang empis. Nek diomongkeun goreng ku tatangga teu beureup beungeut biasa bae. Seuri teh manehna diomongkeun goreng, seuri diomongkeun bagus seuri. Maka jalaba anu samodel kitu fatakunu radhiyan anhu fi jamil ahwali, maka eta jalema bakal dijadikeun ku Allah jalema anu ridha tina sakabeh kahirupan jeung kaayaan anu dilakonan ku manehna. Lamun urang kunaan urang ieu tatkala teu boga duit pusing. Kunaan urang ieu tatkala urang ieu aya masalah urang pusing. Kunaan ieu urang ieu tatkala aya masalah marah. Kunaan urang ieu masih keneh mamarahan. Cau aya nu nilas marah. Potong 10 bayi jadi sukna aya 8 2 leungit marah. Kunaon eta urang masih keneh boga sifat marah. Karena eta urang encan dedeuketan jeung pangeran. Urang eta can ngahiji jeung pangeran. Karena anu geus dedeuketan jeung ngahiji jeung pangeran mah radhiyan anhu fi jami'il ahwali, manehna bakal ikhlas ridho dina setiap kaayaan kahirupan. Eta mah kotok tina 10 nek bea kabeh na Gusti losul. Waduh belum teman. Nek 8 beak nek 2 beak atau nek hiji-hiji paeh. Bahkan aya nu maling kabeh sakandang tak los bae. Bodoh los teh. Jalma ka pangeran. Ararane jalma geus ka pangeran. Doang teu hirup manehna. Allah
Maka Tuan Syamsul Qadiril Jailani karena dulu sadaya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jalma anu arariman isbiru sobar anjeun kabeh. Wa sabiru jeung silih sobar anjeun kabeh. Jeung babaturan siling elingkeun sabar. Lamun aya babaturan urang anu pusing ku masalah lus tak-takna sabar eta mah geus takdir qadona pangeran cak urang teh kana babaturan kudu kitu wasabiru ai wasabiru kudu silih sabar silih ngelingkeun kasabaran silih ngelingkeun warabitu jeung anjeun kudu silih rorobetan warobitu eta jeung anjeun silih kudu silih ngajaga. Jadi robet-robet eta jalma nu ngajaga satpam dong. Warobitu jeung anjeun kudu silih ngajaga antara sasama. Lamun anjeun ieu jalma nu iman geus sabar, geus silih sabarkeun, geus silih ngajaga antara sasama, wattaqullah anjeun takwa ka Allah, maka la'allakum tuflihun, mudah-mudahan muga-muga lamun geus la'allakum Allah nu ngomongna atuh malah ditamani deui ditaruh. Maka anjeun eta bakal jadi jalma anu bararaja, anjeun eta bakal jadi jalma anu bararungah. Saha eta Gusti jalma anu bakal bararungah bararaja tina kahirupana? Nyaeta jelema anu boga iman deui sabar ngelingkeun sabar kana babaturana silih ngajaga kana babaturana takwa kana Allah. Itu tafsiran dina idza sahhat ubudiyatu kalam. Aya deui cakuan Syekh bi'abudinikum bi arba'ati asya. Ieu pangeling-eling pikeun urang kabeh. Opat perkara anu bakal ngahancurkeun agama. Agama eta bisa leungit, bisa lebur, bisa eueuh agama Islam di alam dunia ku opat jelema ieu. Awas cuan urang salah sahiji dina opat. Eta man cenah-cenahan as-sholatu imaduddin wa qad aqamaha. Wa man aqamaha faqad aqamatin. Eta mah atuh salat tentang furian. Eta mah jelas geus rukun dina Islam. Nah, ieu lain kiblat. Ku opat jelema ya dhahabu dinikum bi arba'ati asya, opat jelema anu bakal ngahancurkeun agama. Agama eta bisa leungit, agama eta bisa rusak, agama eta bisa binasa uku opat jelema. Mana al-awwalu anu kahiji annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Jelema anu la ta'maluna teu ibadah bima ta'lamun tapi ngarti jelema. Paham cerdas jelema na cerdas, otakna cerdas, pandai ngajina, fasih maca Qur'ana, salatna tatas, bab Jum'ahna tatas jeung sajabana. Tapi manehna teu ngalakonan kana ilmuna, maka eta agama bisa rusak ukus eta. Salakan jelema mah ngan teu ibadah. Salakan nama, pinter nama, masantrena 20 tahun atau 30 tahun balik ke lembur eta 30 tahun teh atuh terkawan di masjid aja. Kalau ibadah kalau salat kana jalma atuh doang leuledan bae teu ngomong hewan eta bisa rusak eta agama kuna jalma nu kitu. Jadi sanajan saeutik ilmu anu dibogaan urang pake eta ilmu. Lamun ilmu urang unggal poe urang ngajina henteu dilakonan ku urang hasil ngaji urang teh maka bakal rusak eta agama ukuran. Ya urang ngaji faturobani geus 5 juz geus 5 majlis. 5 majlis can hiji acan anu kurang diamalkeun eta agama bakal rusak urang. Astuan eta
Jadi setiap ilmu sanajan ilmu saeutik geugeur lakon. Urang nyahoda perkara salat eta kumaha secara sampurnana semisal. Perkara ngalawudu kumaha ieu ngalawudu anu sampurna. Perkara salat rukun jeung sajabana babacaan mana ieu babacaan salat anu pangsampurnana, babacaan wudu anu sampurna mana diapal kurang geus apal geus nyaho babacaan wudu anu sampurna eta ieu babacaan salat anu sampurna eta ieu pas ngalawudu manehna teu dibaca anu geus diapalkeun teh maka eta agama bakal rusak ku jalma-jalma anu samodel kitu. Anu kaduana annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Jalma anu ibadah la ta'lamun tapi bodoh. Ibadah mana bagedekan. Si pucung teh ibadah bagedekan ngan pas ditanya dia tadi salat naon. Atanya memiluan baik dan dengan loba anu salah. Eta jelema nu eta ge bakal rusak eta agama kuna jelema nu eta. Kusi pucung piluan dan tuturut biung dumeh dengan salalat mana milu salat pas ditanya dia ieu salat naon. Atuh teh nyaho dengan salat di atuh milu bae salat dinya. Jadi bae izin tuturut biung padahal tuturut biung eta atuh sangat eta. Kula pernah didongengan ku guru kula teh saringin baheula keur zaman masantren keur sanawiyah umur 14 tahun didongengan ku guru bahwa dede dia hirup ulah tuturut biung lamun dia teu ngarti kana hukum omongkeun teu ngartina ulah ngangartieun kana hukum lamun urang teu ngarti kana hukum jujur bae cak maneh karena tuturut biung eta teh endah dia nyaho cenah si Jakim atunya cek update apa eta si Jakim keur malam Jumat kamari museup ka tenjolahan di handap jambatan malam Jumat museup malam Jumat museup lain yasinan kala museup aya nu ceurik di kolong jambatan hing beceurik eta sing Jakim dia nu ceurik ari dia ceurik bae hayang naon gitu hayang naon dia gitu ya ceurik bae ceurik kami macenah hayang balon ai pasti deuleu ku si Jakim juri balon di mana dia wajib penting ka mana aing nyar balon nah eta cenah dina beuheung Mang Jakim buku gondok balon dia ye meleh balon cuy bae pokona mah kami mah hayang balon mana indung dia nak dipanggil indungna juri gede na indung iya anak dia juri kuntilanak iya anak dia hayang balon iya lain balon sanya nama iya gondok aya iya anak dia geus diomongan kitu ge teu ngarti hayang bae los bae kuing dibikeun ari dia bisa dipindahkeun eta ku si indung juri teh dipindahkeun golok Mang Jakim karena anak juri teh tah agar Jakim balik sugi suk rame lembur pas Jakim eta cangkeur dina gondokna kadenge kumong mong eta sarua boga gondok deui manehna sarua salembur duaan gondok ditanya Jakim kumaha ieu dia carana bisa gondok teu nyaho pokona mah aing nguseup malam Jumat di handap jambatan di tenjolahan cek Mang Mong teh aing malam Jumat hareup mah nek nguseup dong si Jakim tuturut piung judulna mah nguseup manehna lain handap jambatan aya nu ceurik tah cek si Jakim lamun aya nu ceurik ditanya dia hayang naon eta pas ngaginggiwik bae di jam 12 sampai ke jam 2 didengekeun bae karek ngomong Mang Mong dia ceurik bae hayang naon hayang balon deui nya cek Mang Mong teh jol bejuri anakna teh eta anu geus dipindahkeun gondok Mang Jakim teh
jeung indung-indung na keluar dua. Eta cek mang eta balon si Jakim besi anak dia eta hayang dua balona ieu coblok kan balon aing ge boga balon. Eta cek anakna mangmong kami mah ceurik penting ieu lain hayang balon. Ternyata iya balon Mang Jakim berat jeung nyeri di babawana. Ieu nu kula endek dipikeun deui kana jalma nu musuh. Akhirna balik eta mangmong isuk-isuk dua gondok. Tah eta diturut biung. Eta saburu gula eta jadi eta contoh jalma anu tuturut biung. Tuturut biung mah dia lamun teu nyaho dasar jeung teu nyaho dia teu yakin kumaha carana ngalakonan perkara eta ulah dilakonan. Karena tuturut biung eta ngabahayakeun. Baheula kulangan sakitu doang katanya bahwa tuturut biung eta teu endah. Ternyata 800 tahun yang lalu Tuan Syekh ngomongkeun bahwa tuturut biung eta teu endah. Tidak kaulna annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Eta jelema ibadah ngalakonan ibadah tapi dengar anu dilakonan dong tadi tiap kulantaran ngeuleuh dan nempo dengan ilobaan musarolat manehna milu salat ari pas ditanya dia salatan aturan teu kami mau miluan bae cenah loba dengan salat milu salat. Ta eta jelema nu kitu eta jelema anu bakal ngahancurkeun agama jeung agama pika hancur ku jalma-jalma anu loba teuing tuturut biungna. Anu katilu annakum la tata'allamuna ma la ta'lamuna fatabquna jihalan. Jalma anu henteu belajar, jalma anu teu ngaji jeung teu ngamalkeun. Ibadah henteu, ngaji henteu. Nyiarah henteu, ibadah henteu. Ngaji telok, ka masjid telok. Eta ngomong. Fatabquna jihalan manehna betah ngingkeun kabodohan tina hirupna, ngingkeun kabodohan tina otakna, ngingkeun kabodohan tina hate jeung dirina jojong bae manehna meuneuh batur geus bisa maca Quran jojong bae teu panas tenan. Leueuh batur salat bagedekan manehna adu jojong bae teu panas tenan. Leueuh batur manehna puasa bae batur maunggal bae manehna mah jojong bae. Leueuh batur kieu kitu ibadah manehna mah jojong bae. Leueuh batur geus bisa maca kitab manehna cicing bae. Leueuh batur geus bisa belajar anu manehna mah cicing bae. Maka eta loba teuing jelema anu bararodo samodel kitu jeung anu bodoh teu darek ngararaji eta jelema anu bakal ngaleungitkeun agama Islam di muka bumi. Sanajan aya merek Islam dina KTP agama Islam, tapi Islam nama geus eueuh di alam dunia. Hanya sakadar carita. Teu saeutik kisah para dulu sadaya. Borong ke zaman tahun 2000, zaman tahun 2050, 2070 jeung sajabat. Zaman ayeuna jeung zaman bapak urang bae eta geus berbeda jauh. Geus berbeda jauh. Bahkan aya hanya sebuah cerita doang ke majana. Baheula mada ieu di lembur urang baheula setiap malam Senin aya pengajian. Ngarana majelis taklim pagar Musa. Baheula mah eta jalema ngalalabri ngaralaji. Eta hanya sekedar cerita engke mah. Dua urang nyaritakeun kolot urang. Besok teh urang kana anak urangnya. Eta abah kolot aceng mah baheula lamun ngaji mawa sapeda. Ti imah sampai kacaringin. Eta ti imah sampai kacaringin eta ceng. Mawa sapeda eta hampir setengah jam. Tapi manehna terus mawa sapeda unggal poe ngaji kacaringin bae. Eta hanya sekedar cerita kemarin. Karena jarang zaman ayeuna anu lempang suku ka imah guru tengah beuting tengah burang. Lamun burang panas beuting sieun ku poek 7 kilo lempang suku unggal poe bulan balik selama 8 tahun jalan.
pokok keluar mah ayah guru ngaji di gigir imah baik tidak anak kurang ngaji. Dah. Jadi cerita orang jeung cerita kolot orang baik geus berbeda ya. Geus berbeda. Kau mungkin cerita orang jeung incu orang anu bakal lahir kemah. Oh pasti nama aya perbedaan. Pasti nama aya perbedaan. Karena semakin lojor umur dunia maka semakin marete eta jelema. Engke eta jelema giat ibadahna imamah di keluar nek kiamat yang ngaranna karena semangat muslim di kabeh eta nu